panggilan Allahumma ya Ahmad in ahbabta an takuna awra'an nasi izhad fid dunya warghab fil akhirah. Ya Ahmad, ieu panggilan Nabi Muhammad ku Allah. Ya Ahmad, in ahbabta an takuna awra'in nas, lamun anjeun cinta menjadi manusia yang paling warok, izhab di dunia warghab fil akhirah, zuhudlah di dunia dan cintalah akhirat. Di dunia seala kadarnya, kemudian program akhirat yang lebih banyak. Kemudian Rasul nyarios, ilahi kaifa azhadu fi dunya. Ya Rabb, bagaimana saya zuhud di dunia? Zuhud di dunia bagaimana? Faqala khudz minad dunya biqadri ta'am wasyarab wal libas wala tudakhir liqad. Biji zuhud dunia cek di dia, khudz minad dunya, ambil dari dunia biqadri ta'am, asal cukup jang dahar, asal cukup jang dahar. Ulah terlalu jang dahar kapan? Di dia balikat, tapi engke di dia dibahas deui. Dina kitab tadi kurang dibaca. Cukup jang dahar baginda Rasul nyimpan satauneun. Gitu. Nah, awas. Cukup jang dahar teh seperti nu dicontohkan ku pemerintah anggaran satauneun, sehingga khusyuk dalam ibadah. Khudz minad dunya biqadri ta'am, cuma asal cukup jang dahar we. Cukup jang dahar teh lain dahar jenggotek. Ade sunnah tiap minggu itu udah dahar jeung daging. Kan kitu menang dibeja atau pemajikan mah. Mungkin tuntut kudu dahar jeung daging bae. Itu sunnah. Sunnah itu. Jadi fikuli usbuin, di setiap minggu itu ngadahar daging, itu sunnah hukumnya. Sunnah udah paling belum nyair lah. Ya, sarua bae daging. Ya. Terus daging. Cukup dahar. Artinya kekurangan mual kurang. Kalamun kurang kalian ngadoa cukup jang dahar, ieu mahal ya. Doa ieu mah inumana aya, caina aya. Kemudian wal libas ieu aya bermacam-macam. Hiji al-libas, pakaian. Pakaian mana? Yang pertama as-satir, pakaian yang bisa menutupi aurat. Nah, pakaian yang menutupi aurat. Cukup, asal cukup dan eta menutupi aurat. Nu kedua, pakaian untuk menutupi dari sengatan matahari. Nah, berarti imah, asal cukup jangan bangun limbah, itu kan cukup, termasuk al-libas. Yang kedua imah, bisa ngayomi tina hujan jeung segabana. Nu katilu al-libas, termasuk pakaian. Motor, namun rada jauh, mobil, kamu jauh pisan, boga kapal, benak. Ayo orang butuh mula leuwih ti eta. Jadi nu dibutuhkeun urang tilu, at-ta'am wasyarab wal libas. At-ta'am wasyarab wal libas. Ta'amna laisa li nafsi, lain keur diri urang ngumpul, tapi li iyali, keur jalmi anu datang ka urang. Maka dahar urang butuh saleter leuwih
bisa jelema datang candahan. Urang mah boro-boro ngalewihan, urang yang kurang. Gimana sanggup geus beak? Siapa keplak aing dibeakeun. Itu nya. Itu. Jadi cukup khudz minad dunya bi qadri ta'am wasyarab wal libas. Menyimpan untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Wadum ala zikri. Ini pesan dialog Allah dengan Nabi Muhammad ketika ayat di Mustafa. Dialog Allah. Wadum ala zikri. Terus-terusan anda zikir nakuri. Allah. Zikir terus-terusan. Faqala ya Rabb kaifa adu ala zikri. Ya Rabb, bagaimana saya caranya supaya zikir terus-terusan kepadamu ya Rabb? Supaya zikir terus-terusan. Faqala bil khalwati anin nas. Anda jangan campur dengan manusia. Boleh campur secara fisik, tapi hati ke bawah. Itu ya, campur secara fisik, tapi kurang ke bawah secara akidah. Itu marana khalwah. Jadi ongkos laut baik di laut. Selama ikan itu hatinya hidup, seasin apapun air laut ke bawah, tapi selama ikan itu geus hirup deui air ngaranna kakarak sejam eta laut jadi asin. Hate urang lamun pae. Artina teu kasentuh ku nilai-nilai agama. Urang nyampur jeung tukang mabok pasti milu mabok. Nyampur jeung tukang adu hayam milu adu hayam. Nyampur jeung lawan bae kabawa sebab hatena pae. Tapi lamun selama hidup hatena, hidup hati adalah binuril fikra, dengan cahaya ilmu-ilmu ulama. Maka kabawa ketika hatena itu hidup. Hatena hidup. Jadi gambaranna kos laut. Jadi laut waya di laut. Selama dia hidup diangkat ke asin. Tapi lamun eta laut pae diangkat dari asin. Gambar tidurmu adalah sholat. Ya, jadikan tidurmu adalah sholat. Artinya loba sholat ketimbang tidur. Ayo mah loba tidur ketimbang sholat. Kacirina as-salatu khairum minan naum. Panjang naumna. Ieu nama as-salatu khairum minan naum. Kalau begini itu as-salatu khairum minan naum. Naumna sedetik. Salatna panjang. Jadi loba salat itu. Nah, jadi waj'al naumaka as-salah wa rukun kersare hatena tetap zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan leuwih sieun ka jelema anu kersare. Tuh, setan leuwih sieun ka jelema kersare. Begitu hari masuk ke masjid, nanggung di luar. Kebenaran bosnya lewat, kenapa ada berdiri di luar? Keinderaan koda, bos, di bangka koda nu sholat gampang. Emang koda, ayah nu sare, emang saya tak nu sare. Kalau diwahidin, kurang siun, hatena zikir terus ke Allah Subhanahu wa taala. Kata bangun ngaji di dia ayah nunutan, untung kan. Jadi setan dari koda urang teh siun kan nunutan. Gitu. Hati-hati. Santri sare, oh, eta ngajaga urang eta nu sare teh. Eta lamun pernah boga anak santri, balik di pondok kan sare mulu di imah. Jadi di utara sare, sare bae di imah teh. Gitu. Fi dunya yurihul qalba wal badan wa rutbatu fiha tukfirul hamma wal hazan. Zuhud dunia bisa menenangkan hati dan menyehatkan badan. Adapun cinta dunia itu adalah al-humum wal hazan, akhirnya menjadi sengsara dan nelangsa. Al-humum kabingung, nelangsa. Terus loba itu contohnya lah